Tidak! Mbak naon sih gegeruan bae. Masya Allah, kebiasaan henteu ulin ngagok tina ome HP. Ih pagawean anggeuskeun sesahanan jeleutu ngumpuk buruk ke bau. Pan capek mah mantas nyapuan istirahat heula. KBG di gawean mah capek. Kalakonan ku si kapagan naon saha awewe. Empan can meuli sabun mas si Aldina. Orang kamari urang neangkeun si Aldi. Emak kunaon joget-jogetan lain coba lain tanya si Aldi sabunna mana. Pantang korak siang bisa-bisakan aing. Pan kamari si Aldi tah meuli ku aing sabun. Aku heula si Aldi titah meuli tapi emak menempo si Aldi manggihan lain ditanya sabun mana malah joget-jogetan kitu jeung dua bucin. Geus. Lo kos tinggal aku sebila kos bila tuh geram meuli sabun dari itu. Bisa baik ngomongin anak balik mah ulah Ih dasar bodoh. Is, mata kunaon sih nyala tinu da bae. Nah bae, jangan lupa kali itu sabun. Ih, bewaeun. Molor bae. Nah, memang. Wes bae tuh. Dulu aing. Minggu maulin nganjang cenah bau kasih Ida. Ngaku doangnya udah laku. Dulu. Ngopi atuh ayo. Ngopi di mana? Di warung lah. Mana warung kopi lah. Ayo warung kopi masih teu nyaho. Ih, di tu warung janda. Bejakeun gue yang si Ida. Enggak, selalu omong warung janda we ngopi. Abdul sia teka janda ka sangeus saya lupa. Ayo ngopi di tu enak lah. Udah kamarana iduan bae. Biasa ke warung. Ngopi. Kopi di mana? Biasa warung janda. Warung janda. Kalau lo bangun ilo ya. Pas kita di pinggir. Emang ke warung boga duitnya? Boga tenang gitu tebang ngopi doang. Masih kita loba. Atuh di mana pe duit? Iya. Saya nggak serang ngopi. 14. Teh, kopi teh. Kopi coba kopi ya. Kopi naon? Kopi hidung teh, kopi aduk. Kopi hidung. Jika awak mana bae hidung. Atuh biasa bete. Mending kabina-bina eta nyebut hidung. Keselun eta boga adi hiji teh si Aldi mengkap anggeujeukeun jiwir ceulina. Ih. Bener teh si Aldi masyaallah teh nya boga mah cerewet ngesokin teh bae deui. Ih, pan ieu jelema aya di dieu. Aldi. Ih, Aldi. Kunaon sare di dieu? Aldi mana sabunna? Aldi. Mana sabun? Maksud teh Tengetikannya teteh dicerekanan bae ku emak. Boga emak cerewet ge ampun. Sabun mana? Kamari teh meuli sabun. Ikut deh tangan di Bang Panjul teh. Udah dibikin ke Mang Panjul sih. Iya ita kompan di tita koma. Terus aya di pas ka dieu ku Bang Panjul teh. Nek Bang Panjul cenah meulikeun nah kitu. Mana teteh nyaho duit teh kuali dibikin ke Mang Panjul. Pokoknya mau tahu teteh mah lah enggak rieu nyaho tuh sih mana ngomel-ngomel terus ka teteh. Aldi mah teh nyahoun. Oh tuh geus lah. Nek nang Bang Panjul lah. Geus kira ka ditu teteh nangguan di dieu nya. Oh. Kalau ada di dia. Emang tadi ngopi pakai duit sa? Duit si Aldi, anu jeung pake meuli sabun. Astagfirullahaladzim, tegas ya. Atuh toga duit jeung ngopi jeung ngarokok. Calon adik ipar. Calon adik ipar. Berentung aja duit daripada teu ngopi teu ngarokok. Sebanyak teh nyaho ieu mana si Ida? Ih, geus kurupuk kaleng oge. Moal molekeun kaing mah. Heuh sih. Sia bogona kasih Ida kurang mana nu kasamber ku sia. Nyaho tah ini udah kaing bae. Tapi cocok menurut aing mah. Di si Ida mah jauh. Cocok botol, karak cocok. Cie, kenangan sahayeung. Namun si Aldi sorangan bae. Si Aldi kan meuli sabun tidak kenangan si Aldi. Si Aldi apa si Aldi? Ih, dua bucin kunaon sih sok teu jelas. Si Aldi mah beneran. Emang jangan nangguan saha. Tugan, suwes mun teu makan deui. Ih, serius si Aldi. Asana hatena keur panas ya. Biasa bae aja, panasnya saha tuh.
gan panas hate. Jadi si hidung gitu jeung si Epa. Gitu aja biasa bae. Saha si hidung? Si Uwes jeung si Epa. Si Epa mana? Lempang jajan. Duaan. Kamari. Oh, tunggu si kamari mah kamari ayeuna-ayeuna isukan-isukan. Ah, teu jelas dua bucin ngaon teu sih. Ih, ngajakan ngobrol mulu. Pada ngomong, kayak kesurupan. Kesurupan naon? Kesurupan juri ektek. Eta orang mabur teh ide mah teu jelas. Sangan teu jelas. Tah didinya dua bucin teh jelas nyaho teh. Teu jelas. Teu jelas. Naon? Teu jelas bucin. Kurang kencang. Teu jelas. Kurang kencang sekali deui. Kurang kencang. Bodoh. Ayolah. Jelas emang lagi dua bucin eta ih. Wah, eta janda bagus teh. Nu mana ya janda? Eta warung kopi tadi. Arunya sih dah siang janda. Ya kan ngopi doang kan di warung janda. Ih, kumaha sih. Tah, Bang Panjul ya. Pengen tak kau yang duitnya nu kamari ah. Bagusan cenah Epa. Abang Panjul. Mana tuh kamari? Oh, kau yang beak. Pakai beli kopi jeung rokok warung janda. Sabunna mana penting meuli sabun meureun kan? Ya tuh kau yang pakai beli kopi jeung tuh kopi, ngopi, ngarokok. Boga adab sia. Daripada aing teu ngopi teu ngarokok kan pakai beli kopi kau yang warung janda. Ani ceritana kumaha aing. Masalah DL itu mah Pan abang ngomong cenah, dia hendak melikan sabunnya. Atuh aing teu boga rokok jeung kopi. Atuh gitu mah parah be, Bos. Enakeun. Teh kan kumaha ya, Kadir aing tong jawab ke Mas ya. Nih rempong gitu. Pas nu heueuh bae. Oke aing ngomong, beak pakai beli kopi jeung rokok aing. Ayo hate teh geus panas geus don kararas cau. Kabeuleuh memang. Atuh lain pak belum kabeuleuh panas jasa Mas ya cerewet ge molekeun. Bener tabangnya. Oh, aing tong jawab aing ngopi jeung ngarokok. Mun pakai beli kopi ku aing pakai beli rokok. Awas dah tangguannya di imahnya. Oh, tangguan segera kebalikan itu tangguan. Awas dah. Jakeun ka Mas ya. Aduh, ayo nyesep parah amat Ju. Parah kunaon? Atuh sama. Ayeuna mendingan daripada beuteung lapar hayang ngopi hayang ngarokok atuh ini pakai meuli kopi daripada meuli sabun. Sahentena duit batur eta ikhlas teu eta ge jeung beli sabun. Lah nih rempong ieu paling ngawek-wek. Atuh teu ngawek-wek mah geus kaluar ku kuntil anak sia deui. Balik dah sore kieu. Teu jelas ya jelema duaan tadi teu jelas we. Jelas kumaha? Itu para rubuh gitu. Panjul tapi jelas. Teu jelas ya duaan tadi kene jelentrak-jelentri terus bilatung nangka kapanasan. Aing teu jelas. Sia-sia. Apa masalahnya? Bingung aing layanan sia. Sudah di kamari kayaknya terjelas. Nyaw tuh jelas yang jalan trik gitu. Mang Panjul. Duit sabun kamari mana? Oh, beak. Pakai naon? Kayak meuli rokok jeung kopi. Bukan bener bae. Bucin naon diseuri? Yang ngopi jeung ngarokok. Ini Duit sabun. Duit sabun. Bikin rokok jeung kopi. Ya mari sisirian bae. Sering. Aing teu boga duit. Dibayar ku si Ali tah meuli sabun, tapi pake meuli rokok jeung kopi. Terus tadi balikin eta sabun. Teu. Pangkat mau ngoceh-ngoceh bae. Jadi ide bae na sasaran. Masih anu cerewet. Sabarnya teh. Terus kaleng robeng. Sabar. Ih, udah telah aku jelas. Iya, secara lah ditraktir trikos naon bu. Action. Non? Action. Kopi hidup. Jika awak mana bae hidup. Kabina-bina teh ngomong teh ya. Action. Eta orang mabur teh ide mah teu jelas. Sangan teu jelas. Tah didinya dua bucin teh jelas nyaho teh. Non? Jelas. Non? Cium sekolah
Action. Aldi hudang ya Aldi.